Sodako mah tegoceng tegoban. Goban teh 50.000 atuh goceng 5.000 tegoceng atuh gope 500 tegope atuh gocap 50 tegocap atuh gotun 5 perak mun tegotun-gotun acan mah goblok. Baheula mah I love you love me yap milu I and you pak lap. Baheula mah kitu pan. Mari kita lewati bersama suka dan duka akang. Suka dan duka kita lewati bersama. Ayeuna telat mere duit we nyengsol bibir. Manyun. Ampun. Tapi ieu mah katingali awewe tukang palinter nareangan duit ieu mah. Katingali ti panggung ieu mah awewe pinter nareangan duit. Jadi duit salakina diteuneun di mana bae kapanggih gitu. Bisa kene nyandung opat pan opat mah Superman, lamun 3 Batman, lamun 2 Iron Man, lamun hiji Cemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra Mi'raj kitu. Airo barisna fathah teh hukumna tafkhim. Kitu cek ugeranana tajwidna. Jadi lain Isra Mi'raj, Isra Mi'raj gitu. Awas tong salah deui. Ai kebiasaan goreng ulah sok-sok dituturkeun. Datos biasa Pak Kiai di dieu Isra Mi'raj. Ai biasa goreng mah benerkeun. Isra Mi'raj gitu kah. Isra Mi'raj. Allah itu menang Allah sing lekoh. Isra Mi'raj gitu. Mun Isra Mi'raj. Mun Mi'raj Isra. Jadi Isra Mi'raj. Ieu mah man Isra berarti Mi'raj gitu hiji tah. Ilmu teh hiji mau ilmu tah. Jadi balik ti dieu teh aya deui nyebut Isra Mi'raj tapi kedah Isra Mi'raj. Saha nu Isra Mi'raj teh? Jawab atuh coda. Saha nu Isra Mi'raj teh? Kangjeng Nabi Muhammad unggal tahun diperingati ku urang pasir kurang lemur panjang. Diperingati unggal tahun leres teu? Leres unggal tahun. Wah, teu boga duit aliuran. Pokona mah sagala diolah. Datang ajengan bogan oge ngadak-ngadak aya. Ieu teh da baheulana mah teh ngaranna jadi dugan teh pedah urang Cipari ningali Belanda gitu. Belanda ningali Kalapahejo. Give me the gun gitu dongengna teh. Kadiekeun senjata. Dipake nembak kelapa. Oh itu teh duwegan gitu. Ya urang Sunda mah sok kitu. Padahal mah give me the gun gitu dongengna duwegan teh. Dongeng we duwegan we eta dua teh ilmu duwegan. Tadi Isra Mi'raj dua-dua. Isra Mi'raj unggal tahun diperingati ya di mana-mana teu eureun-eureun tepikeun ka bulan Sya'ban. Teureun-eureun tapi ka bulan Sya'ban diperingati we terus. Nyaritakeun Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi pertanyaanana sakieu ieu ti miti ngajina. Nabi Muhammad mah geus puguh mi'raj ka Allah. Geus puguh naik ka Sidratul Muntaha. Geus puguh tepung jeung Gusti Allah. Ari urang lembur panjang rek iraha mi'raj siga Nabi Muhammad ka Allah.
Ayo sia. Ngahulang saya ditanya gitu. Nabi Muhammad mah geus Isra Mi'raj. Hari urang rek iraha. Dan Nabi Muhammad mempajujun apan mukjizat eta mah. Urang mah urang oge kudu Mi'raj. Sabab Nabi geus mere alat ka urang keur Mi'raj. Supaya urang ge milu Mi'raj siga Nabi. Naon muli Isra Mi'raj Nabi dadabuh as-salatu mi'rajul mu'minin. Ari salat teh alat paranti naekna mukmin ka Gusti. Jadi urang lemur panjang oge bisa tepi ka Allah, naik tepi ka Allah make jalan naon eta hayang Mi'raj teh kudu salat atuh. Sok sarolat tara. Salatna awal waktu dur cong dur. Dur bedug ngong adan cong salat dur cong tah. Aya nu kadua cong dur. Cong salat dur bedug. Cong salat lohor dur bedug asar. Da salatna jam 3:30. Salat lohorna. Dur cong dur. Meni teu pede ngajawab teh. Ieu da tengah jawab ke katembot tina beungeut-beungeutna tuh. Dur cong dur. Mudah-mudahan nu cong dur cong. Sabab kieu bisi geus asup kana waktu salat engke-engke. Heug maot dosa gede. Tenang we da karek jam 1. 1:30 ge bisa kene salat lohor. Bisa. Jam 2 ge bisa salat lohor. Bisa. Ngan kumaha lamun jam 1 leuwih 5 menit paeh. Kitu atuh mikirna. Kumaha lamun jam 1 leuwih 20 menit maot. Kumaha lamun jam 1 samemeh jam 2 maot. Kitu mikirna ayeuna mah. Mun kana HP ditinggalian we. Ningali TikTok. Berpasangan. Janji kokoh. Keprok atuh. Balikan deh atuh. Prok. Sing kompak kudu dititah siga TK wae. Berpasangan. Tah kitu geunaheun ka ceulina aing. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling sayang, saling jaga. Musyawarah untuk sakinah, tepuk sakinah eta teh. Keur usum ayeuna teh Kang. Dina TikTok teh kitu. Bepacangan. Janji kokoh. Ampun. Gusti dah. Tos. Jadi hiji omat salat awal waktu. Sabab bisi diengke-engke tetepi ka ari engke iraha. Bade naros ari engke iraha. Engke teh ayeuna ceuk tadi. Engke teh ayeuna ceuk tadi teh pan ngalobrol jadi teu pajujun teh jadi iraha engke. Geuning engke teh ayeuna. Untung tepi ka ayeuna. Lamun teu tepi ka ayeuna rek kumaha? Heug maot tadi jam 1. Tetepi ka ayeuna mah ningali pajujunnya. Matak tong diengke-engke bisi tetepi ka salat tong diengke-engke bisi tetepi ka dur cong. Naon cenah? Hiji tah. Allahu Akbar begitu. Hayya 'alas shalah kudu geus boga wudu, kudu geus siap rek nunaikeun salat.
Biasakeun eta teh. Di pesantren Simkuring di Al-Jauhari budak 5 menit memeh adzan kudu geus diuk di masjid. Begitu hayya 'alas shalah geus nangtung. Matak lamun ameng ka Al-Jauhari ningali hayya 'alas shalah geus nangtung tong kaget. Sabab Simkuring merentahkeun hayya 'alas shalah nangtung. Sabab hayya 'alas shalah teh hayu urang salat. Kudu siap atuh jawab nangtung. Komo komat mah qad qomatis shalah ari qad asup kana koma naon artina. Temen-temen parantos nangtung pan kitu. Jadi geus temen-temen kudu nangtung jadi artina kudu geus nangtung. Begitu qad qoma teh lain cicing keneh, lain diuk keneh, tapi kudu geus nangtung. Simkuring ngabiasakeun santri di Al-Jauhari kitu. Itu jadi bisi budak rek disapasantrenkeun ka Al-Jauhari sok. Nah, gitu tapi kudu siap salat awal waktu. Eta syaratna salat awal waktu zikir. Gitu, salat sunat. Tidak boleh ada salat sunat yang terlewat. Gitu. Geus. Tah, geus awal tah. Alat salat teh nyaeta mi'raj. Ibu sok salat, sok alhamdulillah. Pertanyaanana, ari ibu sholat osok pernah tengapung jika Rasul ka langit ka-7? Allahu Akbar, peng gitu ngapung. Pernah henteu? Nah, cenah Pajujun atuh geuning beuteung pernah ngapung, abdi oge can pernah. Sarua dan ngapung nama lain awakna. Tapi naon? Kolbuna anu ngapung mah awak nama na sajadah we matak salat dibagi 2. Catet, aya salat syariat, aya salat torekat. Aya salat syariat anu dimimitian ku takbir ditungtungan ku salam. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh nu kitabam mauquta ce Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Waktuna ditangtukeun ku Allah, eta mah salat syariat. Kiblatna tangtu ka Masjidil Haram, belah mana Masjidil Haram teh? Ka'bah teh belah mana? Belah kulon. Kulonan mana? Lemur panjang. Jadi orang lemur panjang wajib malik kaku kade di Ciparima aya Nabi panunita salat malik kawetan. Buah aya anak buahna di dieu. Aya weh. Aing bisi aya we, bisi rek debat jeung aing. Salat di titah malik kawetan. Ya, matak salat mun di Mekah mah, di Mekah mah ka mana we salat malikna? Di Mekah mah ka mana wae. Dan kuloneun Ka'bah ka wetan, wetaneun Ka'bah ka kulon, kiduleun Ka'bah ka kaler, kaleun Ka'bah ka kidul. Matak mun ningalina TV di Mekah muter jajaranana. Sabab kabeh nyaharep ka Ka'bah, kiblat syariat. Kabeh kudu malik ka entak ulah jijieunan lain-lain wae. Salat malik ka wetan. Lain-lain wae. Untung weh, untung. Jeung eta aya we pengikutna teu kaharti aing. Heuh. Teu kaharti. Pan urang mah teu kaharti. Geus puguh Qur'anna sakitu ngajeblag, hadisna ngajeblag. Naon-naonna ngajeblag, geus kuat. Nah jeung nuturkeun jelema anu sakainget. Gitu kan, justru kudu dipertanyakan tata cager jelema teh henteu. Kudu ditanyakan kudu mah lain dituturkeun mah nya jelema geuring dituturkeun. Gitu, geus balik deui ka nu tadi. Kiblat syariat. Waktuna ditangtukeun. Ta eta mah ngaranna salat syariat. Tapi aya salat syariat ngapung moal ka Allah. Moal paling lola, paling jauh ge tapi karena
ruku ngadeketan sajad, sujud ngantel karena sajad. 1000 kali urang lemur panjang salat moal tepi ka Allah, tepi kana sajadah. Da karek salat syariat. Hayang tepi ka Allah mah kudu boga salat nu kadua ngaranna salat torekat. Mana salat torekat? Nu teu di waktu-waktu. Ira waktuna unggal waktu. Ka mana malikna? Teu malik ka mana? Ka Allah. Naon nu salatna? Qalbu hate. Ai hate anu eling ka hate anu malik ka Allah teh naon? Hate nu eling ka Allah. Ai hate nu eling teh hate nu zikir ka Gusti. Awas ngaji anu mah. Ngabodor wae mah bawaeun. Ari ngaji mah aya bawaeun puguh ubar hareudangna gitu kan. Masing kuring dibere bogan geda candi inum. Soalna karunya ka ibu-ibu halabahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat. Amis caina teh. Komo geran ningali mah. Ulah milaraan atau pajujun ada bongan atau dibikeun. Manya kudu diantep. Kalapa badag gitu. Caina loba diinum teu mubadir gitu. Geus. Jadi naon atuh salat torekat teh zikir. Mana dalilna? Quran tadi lain Quran. Awaskeun Qur'anna sing panjang sing ponok resep kanu panjang paingan ngaranna lembur panjang. Aya urang Sunda kawin ka urang Arab ulah ketan. Ulah didongengkeun ulah lah paur. Ini mah tara ngabodor Ngabodor teh sok loba salah wae. Geus urang tuluikeun ngajina ing poho deui we tuh jadi gara-gara urang Sunda ka urang Arab. Aduh, urang Sunda ka urang Arab yang seuri atuh dah. Malam pertama geus sakitu teu jadi loba barudak. Da kumaha atuh. Di malam pertama gitu biasa ilalanya meureun. Seetik gitu. Tuh si Ece ngaleos ngadengengnya. Enak cenah dia jalannya da karek huluna atuh. Tuluikeun deui enak sakalikeun kabeh enak dak cetet ka dieu. Saking panjangna cicing budak mah ngarti sia teh. Ieu mah dongeng kolot. Poho deui aing. Geus. Tah. Qur'ana urang bacakeun, dangukeun Qur'an dan Quran ye. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sorak saya setruk 2 kali. Lumayan kenehnya, lumayan keneh we lah daripada lumanyun mah. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, innani anallah sanyana kami, Allah la ilaha illa ana tadi pangeran iwati kami, wa aqimis sholata li dzikri jeung adegeun salat keur zikir ka kami.
jeung adegeun salat keur zikir ka kami. Ayo pertanyaan deui wae. Kieu ye aing ngaji kudu komunikatif mah ye. Salat heula zikir heula. Oh salat heula terus geus zikir terus. Oh, jadi nu dimaksud ku urang lemur panjang mah dikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah eta meureunna maksudna. Oh, wiridan ceuk urang dieu mah. Oh, nya. Lamun wiridan mah nya salat heula terus wiridan. Da geus wiridan naon? Ngadoa geus ngadoa terus geus balik terus scroll HP deui. Terus tiktokan deui. Terus nyangu. Terus masak. Eta mun keur masak dikir teu? Keur salat dikir teu? Henteu atuh pajujun mah nya ngangkel kudu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alus teh eta. Alus. Aing budak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alus teu? Alus daripada budakna dialungkeun mah. Gitu kan gitu. Tapi lamun zikirna make zikir eta pasti aneheun jelema. Bakal aya jelema nyebut kieu engkena. Kurang saeunan sa jelema teh ngakeul bari kikituan, macul bari kitu, ngarit bari kitu. Ngaraman naon lempang ngagayuh sapeda bari dikir. Tah matak dikir dibagi dua, aya zikir jahar, aya zikir khofi. Zikir jahar mah nu sabada salat teh ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah eta zikir jahar. Zikir nu kadua mah zikir khofi, eta mah zikir nu aya dina hat. Zikir jahar mah sawaktu-waktu, zikir khofi mah salilana. Matak tadi wa aqimis sholata li dzikri, adegeun salat ke zikir ka kami. Jadi zikir heula. Lain salat heula. Da salat teh supaya urang beres salat urang naon nu zikir hat. Matak hatena kudu dieusian ditalkin zikir. Gitu. Tak kitu cek Qur'anna. Pertanyaanana ayeuna kumaha bisa hate terus eling ka Allah? Tadi biasakeun make amaliyah anu aralus. Kabeh dibalikeun ka Allah, ai urang mah lain sok kadang-kadang ka Allah teh inget lamun keur teu boga duit. Karek jejeritan ya Allah, ai tatangga imahna meuni geus alus rek lebaran ke. Meuni mobilna ge geus meuli deui. Ari abdi Gusti iraha tatangga jiga abdi. Iraha batur jiga kuring. Ya Allah Gusti jejeritan we kasalaki we jeding biwir yang solo huntu. Da salakina penghasilanana pas-pasan. Keun bae atuh pan baheula keur bogoh mah teu nyebutkeun pas-pasan. Pan aku cinta padamu. I belong to you, you belong to me, I and you pa bilong-bilong. Baheula mah I love you, you love me, yap milu I and you pa lap-lap. Baheula mah kitu pan. Mari kita lewati bersama suka dan duka akang. Suka dan duka kita lewati bersama. Ayeuna telat mere duit we nyengsol bibir. Manyun. Ampun. Tapi ieu mah katingali awewe tukang palinter nareangan duit ya mah. Katingali ti panggung ieu mah awewe pinter nareangan duit. Jadi duit salakina diteuneun di mana bae kapanggih gitu. Kapanggih. Aduh ya Allah. Gusti ampun. Duit nih jadi masalahnya naon-naon teh duit.
Padahal mah ya Allah memang hirup ku duit gitu. Hirup ku duit, astagfirullahaladzim sia. Istighfar sia teh. Hirup ku duit. Aya jelema loba duit, senang gitu yakin? Teu. Itu loba jelema loba duit di penjara. Da duit na menang korupsi, pan loba duit. Aya loba duit, salat diluli-luli. Meni jiga ece duit pas-pasan. Pas butuh, pas aya. Pas hayang meuli mobil, pas aya. Pas hayang meuli motor, pas aya. Pas hayang namahan imah, pas aya. Tapi salat awal waktu kan tenang hirup gitu mah bener tuh. Ulah ieu mah tatanganya ini imahnya disirah. Tatangga meuli parabola, meuli paramek. Tatangga meuli mobil nyeri huntu. Tatangga tumpak mobil anyar ieu tumpak ambulan. Nanaonan gitu. Jadi jelema kitu. Abi mah pajujun menisok siri ka batur rezekina teh meuni tarereh teh datangna teh. Ai abdi mah meuni kudu diteangan sagala saha nu kudu neangan rezeki atuh da. Da ulah diteangan rezeki mah dijemput. Rezeki mah lain diteangan tapi In kana la ta'rifu ulwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu ulwanaka. Lamun maneh teu apa rezeki maneh di mana ayana cenah kitu. Ingat yen rezeki mah apaleun di mana ayana maneh. Sekali deui lamun maneh teu apa rezeki maneh di mana ayana, rezeki mah apaleun di mana ayana maneh. Jadi moal patuker rezeki moal patuker. Baheula uing sok naik angkota ke sakola teh ka aliyah. Wah, kekebutan angkot teh, anger we kosong. Anu di siapna pinuh. Anu kalem we angkot teh pinuh. Penumpangna aya nu swasiat hayang udag-udag penumpang teu pinuh. Tuh saha coba anu ngurus rezekina? Allah. Ya rezeki mah geus asup kana beuteung ge. Lain rezekina mah diutahkeun. Makana rezeki mah neangan ge nu barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan. Tuh yang namahan rezeki mah. Yang namahan mah ilmu wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu hayang namahan tah siga ayeuna ani prek bari panas. Wa ziyadatan fil ilmi hayang namahan tapi wa barokatan fil rizki. Rizki mah hayang nu berkah. Gitu. Rizki nu berkah mah pan saeutik mahi loba nyesa. Dipake dahar ka budak lintu jaba pinter. Dibaikeun ka salaki jagjag getol berjamaah tah rezeki nu berkah mah kitu. Ai rezeki teh da lain duit wae. Daek ka pangajian teh rezeki ieu teh. Daek ka pangajian teh rezeki. Matak dengekeun ngajina tong recok kitu. Tong dibagi dahareun tah lamun keur ngaji teh. Sabab mah baleg tuh kan hakaneun we tingali. Tuh nya teu kadengeun da. Oh iya eta non. Oh eta kenceleng. Kieu atuh kenceleng heula sakedeung. Kieu ieu dengekeun nya rumusna dengekeun keula. 10 cokot hiji sabaraha? 8 eta mah rumus matematika urang lemur panjang. Ayeuna urang make rumus Quran. Cek Quran mah 10 cokot hiji teh lain 8 tapi 18. Sabab hiji digentian 10. Cek rumus Quran mah hiji nu kaluarkeun teh digentian 10 jadi 10 cokot hiji teh 18 dan nu hiji nyokot gantina 10.
10 cokot 2 sabaraha? 28 on. Apa nu 2 kali 10 nyokot 2 dukon 2 nyokot 10 sesana 8 20 10 cokot 3 7 aduh aing hese pisan ada tell me pisan 3 7 10 cokot 4 4 genep 10 cokot 5 5 5 10 cokot genep genep 4 10 cokot 7 7 tilu 10 cokot 8 8 2 10 cokot 8 8 hiji 10 cokot 10 100 tarumus Allah mah kitu makin loba ngaluarkeun makin loba gantina manja abil hasanati falahu asyru amsalihha daena lamun erek sodakoh neangan nu gede coba sok teruskeun teruskeun sok sodakoh mah tegoceng tegoban teh 50.000 atuh goceng 5.000 tegoceng atuh gope 500 tegope atuh gocap 50 tegocap atuh gotun 5 perak mun tegotun acan mah goblok. So kulilingkeun bari cicing bari eta nguliling sorangannya dusna ngameh teu ieu ulah nguliling ku jalmi sina nguliling ti eta dusna keun damel anu nyokot tu tukang nyokot dus masuk ngerengkel leungeunna so tah kitu jaba ngajinya duh dikeresakeun ku Allah ieu balageunna jelema ieu jaba daek ngaji daek papanasan daek ti pentas sodako geus ieu mah berlipat-lipat weh pahala teh amin ya Allah ya bang ieu tah kolot baheula teh budak ayeuna kieu tapi pertanyaanana kira-kira ieu kebiasaan alus ibu-ibu teh bakal turun ke anak ibu moal tak kitu tak mudah-mudahan makana aya pasantren di dieu maksudna naon keur ngadidik anak ibu supaya naon supaya siga ibu gitu matak asupkeun ti leuleutik da hese geus diajar geus gede mah belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air tuh diajar ke budak mah hese nataku hesena aya budak diajar ngaji ihdinas siratal mustaqim ceklokeun cek guruna teh ihdinas siratal ceklok mustaqim guruna teh keheul meureun diteke budak teh beletak diteke eta budak malik bari semut ceurik Pak Ustad menigalak menineak cagalak ai mustaqim teu nyeklok ai diteke meni nyeklok nah jadi diajar mah kudu ti leuleutik diajar mah keur budak diajar api keur budak diajar ngaji keur budak gitu supaya ibu siga ibu ieu teh ibu teh hasil ngaji ti leuleutik ieu teh ti leuleutik ka madrasah daek ngaji tapi ka kolot pan kebiasaan parapah tebih oge teu nanaon makin leumpangna pangin pangjauhna panglobana ganjaranana komo nu naek motor mah lebih loba ganjaranana sabab eueuh taneuh anu katincak kaliwat eueuh nu kaliwat taneuhna katincak kabeh nu make mobil 4 bana leuwih loba matak mun ka pengajian hayang loba ganjaran naik toronton 12 bana
gitu. Geus kuih deui ka awal. Nah, jadi diulang deui bisi poho. Nabi Isra Mi'raj, urang ge kudu Isra Mi'raj. Nabi tumpak buruk, urang mah tumpak salat. Salat mana nu bisa dipakai jadi Mi'raj selain salat awakna wungkul, tapi salat jeung hatena. Salat syariatna bener serta syariat, ruku sujudna bener, babacaanana bener, segala rupana bener cek syariat. Tapi salat torekatna hatena yang hareup ka Gusti beres. Salat syariatna, salat torekatna mah teu eureun. Terus jalan salat torekatna mah. Ayeuna ge keur kieu kudu salat. Naon nu salat hatena tah ieu. Hate nu zikir ka Gusti. Ieu teh naon? Mik ieu mah naon cenah ieu teh? Mik diketrokan ku Pak Jujun, jantung we. Tenang heula, tenang. Tong rusuh. Heeh, ieu teh ngagambarkeun detak jantung gitu. Betul detak jantung. Tong era pada nyebut jantung tah. Tiap detak jantung teh kudu bari zikir ka Gusti Allah. Naon nu zikirna qalbuna tadi jero Allahu Allah. Allahu Allah di jero teh. Boro-boro lain keur salat oge bibir nyebut Allahu Akbar hatena mah ngagetruk tah eta salat khusyuk teh. Lain salat anu apa hartina babacaanna salat. Kabayang ibu geus kolot kudu ngapalkeun babacaan salat hartina. Lain goreng alus eta oge. Aya mun geus kolot teh kumaha? Pohoan. Jeung mun salat kudu babacaan bisa ka jeung hartina berarti anu khusyuk teh urang Arab. Urang Arab pan khusyuk teh atuh. Pan bahasa Arab rakatan salat teh lain. Allahu akbaru kabir walhamdulillah katsira. Urang Arab mah nyarahon hartina teh kudu da bahasa Arab. Urang mah kudu diajar Allahu akbar Allahu akbaru ari Allah anu maha agung kabiron tu kagung pisan. Alhamdulillah sareng puji kagungan Allah. Terus kudu kasiron kalawan puji anu seueur. Kudu diajar urang hafalkeun. Urang Arab mah teu kudu berarti mun salat khusyuk teh salat nu apal hartina bacaan salat urang Arab berarti tah. Teu bisa kitu ulah kitu. Picik eta teh cara mikir kitu teh. Lain goreng, lain teu meunang alus babacaan salat apa hartina. Tapi nu leuwih penting mah ngarti naon ari khusyuk tah. Khusyuk teh nu tadi. Hate nu yang hareup ka Gusti Allah tah eta ieu we ngagetruk kolbu. Beres salat, awal salat nama beres, wiridanana beres tadi tuluy macul tong eureun maculna hatena mah ngagetruk ka Allah. Yang hareup ka Allah. Hos teh maot di tempat macul di sawah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matak dawu Allah na Quran yaumala yang faumalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali zaman naon man ata geus datang jadi lain yati illa man atallaha biqalbin salim. Hatena geus datang ka Allah kalawan salamet gitu. Geus 45 menit. Teu karasanya. Geus 15 menit deui. Kumaha? Sajam deui. Apa ayeuna mah ngaji pajujuna ge beda jeung harita nyanyi. Ayeuna mah hoream. Teuing ayeuna mah ti saplak gering tara narima onangan jadi nyanyi teh hoream. Ngaji Quran oge da sorana geus kurang alus teu pati dia hoream hayang ngaji we. Yang hareupan santri wae pandi ngaji gitu. Jadi keun we baheula mah. Pajujun baheula ayeuna jujun geus kolot.
Jujun sesa umurna bahasa umur uing teh sakedeung deui buat tepi ka 80 tahun meureun. Amin gitu atuh. Bari sehatkeun gitu. Ayeuna umur sabaraha Jujun? 55. Ngora keneh ngan capek teuing. Bisa keneh nyandung opat pan opat mah Superman. Lamun 3 Batman. Lamun 2 Iron Man. Lamun hiji Cemen. Gitu. Tak mung disebut cemen siga naik nama sakitu gering cenah namahan komo mun cager henteu heureuy ce tong dianggap ieu mah ieu tong dianggap Ari aya manu cocok jeung urang umur panjang. Nah, kenapa tidak? Bener, siapa takut? Bener tuh. Nah, cicing bapak mah tong gaskeun. Si bapak gaskeun resiko pas-pas ge rieu tuh. Lain ari dongeng nu nyandung teh sok inget ka jelema nu nyandung tapi kumisan siga akang kumisan teh leuwih baplang. Pas akang nu ngora jeung nu kolot teh gerebek teh kana kumis. Dua nana dicepeng kumisna ku nu kolot jeung ku nu ngora. Bari ngomong ku nu kolot teh ngomong, "Akang, di antara pemajikan akang nu dua ieu mana nu pangalusna ngaulaan ka akang?" Rek nyebut sarua bae da kudu adil, dibenyeng ku ieu dibenyeng ku itu dibenyeng jadi Surabaya. Rek nyebut sarua bae jadi Surabaya. Alah nyandung. Ngadongeng nyandung teh itu eureun-eureun. Bu, henteu. Si Ucu langsung mapanas wae si gan hoyong deui cenah. Emang apa gitu uing geus? Kitu apa cenah. Sok fitnah eta teh mesti majarkeun henteu. Aduh ya Allah. Geus diomongkeun. Tah, tong nyandung ka Allah mah. La tusyrik billah. Teu meunang. Ka Allah mah kudu nyang hareup. Wahid. Qul huwallahu ahad. Allahus. Tah. Lamun geus nyebut Allah ahad, Allahus samad. Kade Allah teh tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Tong bergantung deui ka sareng Allah. Kade bisi nyebutkan kieu. Da lamun eueuh si Kang Ihin mah. Urang mah dahar poe tadi. Untung si Kang Ihin. Awas hati-hati. Cek ilmu tauhid mah ngomong eta teh geus musyrik. Kuduna kumaha ngomongna tuh? Syariatna lamun teh Kang Ihin anu nulungan abdi tadi disyariatan ku Kang Ihin syariatna moal dahar untung Kang Ihin meregi nyeum duit apik kade ayeuna mah kudu apik sabab saking pentingna teu ngaduakeun Allah tapi kan kanu tadi eta zikir oge kudu ditalkinkeun ditancepkeun dina kolbu supaya nancepna kolbu teu jadi ka mana-mana eta zikir kudu kuat nancep dina kolbu. Gitu. Geus beres salat ngarti salat syariat salat torekat tinggal nanya rek dia iraha dialajar torekatna. Gitu. Di mana Pak Juyun diajar torekat? Ulin atuh ka Al-Johari. Gitu. Lamun hayang ngarti kumaha ilmu torekat. Lain berarti kuring bisa, kuring keur diajar.
Bahwa syariat ibarat parahu, torekat ibarat laut. Cai lamun hayang nyawa parahu bocor, ansomkeun ka laut. Ansomkeun ka laut parahuna, karek katingali ngaberekbek berarti bocor, tamal nu bocorna. Tak urang diajar syariat teh lain berarti kudu diajar torekat teh lain berarti kudu ninggalkeun syariat, tapi justru keur namalan syariat nu balocor. Nu tadina salat likum-likum dareg-dareg balik. Ya, engke mah eureun heula. Manya ai nonton TV, nonton Persib molotot. Menang wae ngalawan Malut kamari 2-0. Apa geuning pan lalajo. Persib teh atuh. Persib aing. Engke paketo main deui jeung Racanbung. Racanburi nya. Menang lah insyaallah. Aduh, Persib ya. Baru dah mau keprok ngadenge Persib mah. Da kabeukina Persib. Tapi kaboga babaturan baheula pepujian salah si babal. Ulah sok salat di imah upami aya masjid mah pribumi atawa sema kajabi aya Persib mah. Jadi mun aya Persib mah meunang teu baleng. Geus. Nah, jadi ditalkinkeun. Diajar torikotna. Matak di NU tadi di loba banser yeuh. Di NU aya jam'iyah torikoh mu'tabaroh. Eta teh keur naon? Keur ngawadahan jalma-jalma nu diajar torikoh. Ibu oge geus kolot. Ulang anu kudu dibaca ungkul. Parapat kira gede kira lumpat kira udag ilmu opat syariat torekat hakikat makrifat. Gerak ka Badung meuli kupat. Gerak ka Galut meuli baju barukat. Kade lumpat di Soledad. Ulang sadar dibaca tapi dipake diaji. Gitu. Irarek diajar torikot. Sokra diajar takin zikir. Supaya nu tadi sholat dengan sadar sholat tahiriyah me bisa mi'raj. Me bisa ngapung. Me bisa tepi ke Allah. Peringatan Isra Mi'raj ayeuna teh dengan sadar diperingati wungkul. Tapi dipraktekkan ku urang-urang oge kudu bisa mi'raj siga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sadaya tiasa sim kuring oge dibisakeun ku Allah. Aranjeun oge ditiasakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tos tong panjang-panjang teuing. Cekap, cekap. Nu penting kacanak elmuna nu penting mah. Tos sakitu. Nu penting mah amplopna we. Nah aja kana amplop we poho. Punten ajengan tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy tong apa. Uing mah teu mikiran amplop. Kumaha? Eusina mung tara pikiran eusina oge sok gering kadang-kadang teh mikirna 20 juta. Datangna 10 juta tak kitu sok kitu teh kadang-kadang mah gitu jadi sok mikirna geus tong sok mikiran nu kitu ngaji mangaji we geus mikiran amplop we lah nya karena Allah we bari mikiran bari insyaallah karena Allah moal eta mah namina ge bisyarah. Bisyarah mapan naon ngaranna teh. Jadi beres ngaji aya kahadean tinu ngonang kitu bisyarah teu pajujun kudu sakitu 10 juta eta mah jelema jijieuna nungkul. Eta mah keun wae nu jijieun mah anu mitnah mah keun bae nya teu nya. Nu periogina mah sim kuring mah minta doa ti sadayana mudah-mudahan kuring panjang umur sehat bisa mimpin pasantren ngajadikeun santri-santri jadi budak-budak anu soleh. Da santri teh pangtebihna teh urang Papua. Pangtebihna teh ti Papua.
ti Bengkulu, ti Bali, ti Samarinda. Jadi lain orang dia wungkul, orang dia nama malahan mah orang lemur panjang can ngadenge. Pernahnya? Oh pernah sekali. Ngan sakakali nawe gitu. Gitu. Eueuh nu nuturkeun tah tahun ayeuna tuturkeun deket batur mah ti Bengkulu, ti Lampung, ti mana ieu mah ti Lemur Panjang deket. Coba boga budak teh daripada budak di imah latang faul jarba ukur basalima min hawalakin nasalimata tujrobu lamun cager babarengan jeung nu budug lain nu budug minu cager minu budug. Sok budak campur jeung tukang mabok. Ayo. Teu milu mabok. Nyaksian we kieu tah nongkrong di posoronat teh anu mabok ditungguan. Datang polisi da ditewak kabeh. Abdi mah teu mabok kenapa? Jelaskan di kantor, digusur kabeh. Dibawa ke kantor polisi, geus di kantor polisi ditanganga. Nah, sebenarnya, hah? Jengkol. Coba nih, hah? Beuteuy. Coba nih, hah? Tepugu dah geus dah jengkol dah beuteuy sih. Coba maneh, hah? Alkohol. Oh, berarti maneh nu mabok. Tuh kitu campur jeung nu mabok. Ka pasantren kan campur jeung kiai. Jadi santri, boro-boro nyantri di pasantren. Baheula kuring ke zaman masih kene jadi karek diangkat dosen, sok ngaji di penjara Sukamiskin. Ke zaman lain tipikor penjarana masih kene residivis. Kuring keur sare tibra jam 1 keur sare siang, pamajikan ngaguya-guya, ya, aya penjahat. So aku yang tadi jam 1 berang aya penjahat, cengkat siap we. Ilmu anu matuh jampe pamake teh dibaca pokona mah segala rupa dibaca wah pokona mah geus we digegerenyeman we memeh muka pantot teh ai ditoong teh tina eta di tina gordeng jangkung badag jelema tuh paingan pamajikan sieuneun ngan pamajikan nyebut rampok nyebut penjahat eta na pananganana tato Pak berarti kan kabayang nyambung eta tato ka jero da katingali teh kuring ge atuh rada reuas tah lah haula ceng tah da jangkung badag atuh buka we panton teh kuring teh begitu dibuka langsung we disekak ster kuring teh saha apa jangkung apa nih teh kejadian nyata aing kejadian nyata kudu nyata nyaritakeun ge nya saha itu berarti penek ieu mah saha nah buat kitu jangkung kuring kumaha kitu ulah penek sia teu sopan ka kiai teh kirang jangkung gitu bae penek oge dah eta nama panjang napasna kana teu balik we mikir teh kana kanyut teh mikir teh aja kumaha kitu sia nah ada teu nanaon nyebut kanyut mah kasar pajujun mah oh lamun hayang lemes hamplas teu pernah nyebut kanyut atau kanyut kunang urang mah nya nyebut kanyut natarang jelema eraan kanyut napunuk jelema borangan kanyut laer hamur kanyut tukang kawin wae gitu kanyut burut nu jalan lempang na egang urang begitu kakanyuteun euceu eta mah hayang dikawin wae saha sugan teh mah disentak kitu rek nonyok kadan cium tangan abdi pecenapa santri bapak ke da teu boga santri tatoan baheula can boga pasantren tapi nu ngaji ka kuring loba anu ngalong eueuh teu boga eueuh nu tatoan
Santri di mana Cengjang? Di Sukamiskin cenah. Sukamiskin da aya Sukamiskin pesantren Sukamiskin Gedong pesantren Sukamiskin lu Sukamiskin Lebak. Oh LP. Nah can teh didinya tos lami didinya 13 tahun cenah. Kasus naon? Teu pirat cenah Pak, mutilasi. Heuh bahasana kehet teh bari ceureuy. Ayeuna ceng tos bebas atos nu me dinten ieu. Aya naon ka Akang? Sepupu abdi nelpon ka Pun Biang coba diuih ka Sukabumi teu kenging. Kedeun didinya we cateangan guru ngaji supaya dibawa ka bawa baleg. Abdi teh emut ka bapa da bapa sok ceramah resep cenah abdi. Aduh Gusti bingung dibawa kumaha teu dibawa kumaha akhirna mah disuguhan saya aya. Kabeneran doe poe eta teh rek ngaji ka ditu ka Jawa Tengah. Itu rek ini jam 2 teh rek ini ka Jawa Tengah ka Pekalongan, ka Brebes dan ka Pekalongan. Ka Brebes. Nah, ieu budak pake baju naon mah nya budak ditinggalkeun jeung pamajikan kan teu ieu. Aya bae nu mere batik inget penggemar tapi teu apal ka kuring gitu, apal sorana wungkul baheula mah zaman kaset pan baheula mah gitu. Ngirim batik, batikna teh ku kuring dicobaan teh gombrang. Nyarekan we ka kuring teh koplok. Kokoplokan gitu nah. Dipakekeun ka si eta, dikersakeun ku Allah pas. Da meuni kasep budak atuh da budak bersihnya make batik alah pantes teh budak teh. Bere kopiah cukup. Berangkat teh ka Jawa. Turun tina mobil teh. Kuring diciuman leungeun teh. Pangersa beujeng sumping. Selamat datang Pak Kiai, selamat datang. Di tempat teh ka tukang si eta ge diciuman leungeunna. Tadengeun barudak. Diciuman leungeunna si eta ge naon sababna coba? Sabab naon? Bareng jeung kiai dianggapna muridna santrina padahal nemel lungsur. Tak gitu. Usum apa jujun ceramah di panggung si eta mah barang hakan we di nu hajat. Nah kitu tah mata sok kumpulkeun. Pasantrenkeun cenah ngaji ti leuleutik tah ti kedodek sagede kieu. Diajar gitu ngaji gitu. Keun bae mustaqim ceklok mustaqim oge. Teu naon. Asal ngaji we insyaallah. Didoakeun ku sim kuring ulang kali di pasantren ieu sing beuki saloleh. Mudah-mudahan guruna sing sehat. Mudah-mudahan pasantrenna sing majeng. Sim kuring ge minta doakeun mudah-mudahan pasantren Al Jauhari mudah-mudahan sing beuki maju. Ya alhamdulillah sababna aya Al Jauhari pan aya wakil presiden Pak Ma'ruf Amin ngaliwat ka dieu aya KDM Bapak aing kamari nya. Nah hayang Lalajo Charlie aya gitu jadi loba manfaatna. Aya geus puguh nu corona mah juara dunia wungkul. Tapi saeutik nu ngadengekeunana. Ai dibere ngaji mah saeutik padahal juara internasional wungkul. Tapi lamun dibere Charlie, wah pinuh. Dibere Nasar, wah pinuh. Datang we fitnah. Ajar teh gara-gara Kiai Haji Jujun mengundang Nasar datang musibah. Musibah di mana? Banjir di mana? Aing mah eueuh banjir dan aing mah justru lamun eueuh sababna eueuh kayak eueuh acara di pesantren maot tah jelema teh maraot. Urang kampung eta teh sabab ka bawa palid da mangkaning biasana teh jam sakitu teh keur sarare pengakuan ti manehna untung sabab diselametkeun abdi nongton Nasar. Ai kuring jelemana sok kesel cek kuring sia mah sok kitu ka udah hayang sia ge lajo Nasar ngan teu gablek duit. Jadi maksud kuring mah pan nyieun kahadean gitu kan. Toh Nasarna ge ngalaguna ge Habibi. Ngalagu naon, da gorowok geuning nu nongtonna. Seperti mati lampu. Atuh si Nazar jadi
kok nanya ke orang. Pak Kiai kenging gitu. Teuing ceng tatu. Urang mah ngamenangkeun moal. Nyerek moal tinggorowok seperti mati lampu. Atuh seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku padamu ya sayang. Nasar, aduh. Gitu, subhanallah. Sok, terakhir mah tisim kuring sakitu tah. Ngaji, ek di dieu syukur, rek teu ngaji di dieu, rek dituluykeun ka mana ke ka Johari syukur, rek ka mana we asal ngaji. Ulah diantep ieu paur generasi, lamun diantep bahaya. Kuring lamun yang nyaritakeun generasi bahayana diakurkeun jeung kondisi keayaan zaman ayeuna moal cukup waktuna kudu engke deui mun dionang deui. Kayak mun dionang deui urang ngadongeng deui nu eta. Nya sakitu Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mang Pud sabaraha menit? Sajam 4 menit tuh bisa dijieunnan tuh sajam 4 menit. Aya nunung videonya. Mudah-mudahan sing daramang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.